sili nubarkeun hartina sili pangampura hampuraan urang mah tak gitu kadetuna al insanu ma'al khoto wal nisyan urang masuk hilaf atau hilapan atau nabi dihilafkeun karena dihilafkeun kadang-kadang dina malam Jumat atau dina poe Jumat nyaeta di kampung Batu Susun nyaeta RW kalapan ini mah alhamdulillah Batu Susun terus dijadikan dimekarkeun RW teh mohon KRW ya seperti nyambung ieu mah di tempat memaksakan bahasa nanti rada tepat terus KRW mah tapi RW nya tah atau dibagi gitu dimekarkeun jadi dua jadi RW 8 jadi RW 10 nya di urang teh RW 10 kalau ngomong teh tak terangan ayeuna aya pangaosan dinten Jumat aya pangaosan di Masjid Jami di malam Jumat aya pangaosan nyaeta di Majelis Al Mujadid teh terus terangan mah tapi mah teu kabita cek sebagian katerangan si sajalma anu mapain kana hiji jalan bakal digampilkeun ku Gusti Allah kana jalan surga jalma anu talabul ilmi mah eta itu tapi kadang-kadang teu kabita pada alama sadayana hoyong lebat ka hoyong debu ka surga hoyong hujan-hujan ibu abdi oge siga nama hoyong orang lebat ka surga tapi nah kana jalana surga henteu urang dipapai aya hoyong lebat ka surga tapi lamun urang lebat jalan atuh urang teh paur ka dieu teh nyaeta ka surga lain ka surga kana neraka apa tolakul ilmu teh wajib hukumna saur Nabi tolakul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimatin ari nyupri ilmu teh nyaeta kawajiban ka jalma anu mana jalma muslim mukminin mukminat muslimin muslimat hukum wajib bila mana eta kewajiban dilaksanakan berarti menang ganjaran bila mana nyata ditinggalkan eta kewajiban pasti bakal menang siksa gitu tapi nah Allah anu langsung meningat sabab Allah nyimpen kana hiji perkara dina mana teu kasadayana jalmi kade jalma bisi henteu aya perhatosan ku Gusti Allah lamun jalma henteu ibadah kade bisi Allah nah bendu ka eta jalma hartina teu diperhatoskeun lamun jalma alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah udah sadaya para ustazah ngajarankeun dan sebagian kewajiban nyaeta umat Islam nyaeta tolabul syukur ka Allah alhamdulillah berarti ieu teh pitulung Gusti Allah kumaha lamun teu meunang pitulung Allah bujang-bujang kayak di akhirat di dunya ge lamun teu meunang pitulung Allah eta jalma anu teu meunang pitulung Allah mah jalma anu teu sah ibadah ngalaksanakeun keparana parentaan Gusti Allah kade cager mah alhamdulillah